Uy, ayun. Tika milik jajanan SD. Ini si SD cicahe. Sok tengah cuma nabaruak cicahe. Lagi kayak langsung sabok ningali si emang itu tukang jualan sushi si milik Kiti cenanya. Orang ditanya ti, namun sarebuan alah, si aing mah nilucu kieu sarebuan teh. Orang disilawakeun teh alah, si aing mah bener-bener nyeun warga atuh hiji ge aing mah sarebuan geus wareg 5 tahunan atuh ieu mah. Nah gololong saeutik geuning si emang tukang puyung hai cenah tah. Ya lo mang teu salah ya puyung hai mun lucu kieu aing mah siga bola bekel. Idik mah 50 juta kali barudak ya teh mah ngeunang atuh. Bener-bener ya si emang puyung hai 2000-an mendingan kieu kudu ngiluan master encep ieu mah atuh. Bung sotik geuning si emang tukang baso ikan cenah tah. Liwat 5.000 nari PT loba-loba teuing mang dikuat enggak sakintalan kitu aing mah si basona teh. Sama lagi yang pabrik-pabrik cengek da tinggal dibabaskeun ka si kami teh. Udah jeli asingna tua waduk ha. Teh mah ngeunang pisan. Nur sotik geuning si ibu tukang jualan bapau cenah tah.